nyana teh pagawean ahli sorga mah salat, puasa, zakat, haji, etalah modal kurang kuari ngaji, ieu pagawean ahli sorga. Hatayamu tak datang ka maut, mantap kiai mah hayang ngaji datang ka maut. Sebab pagawean ahli sorga. Mantap ka baheula anu nganasehatan ka abah teh, Pak Kiai. Kak Kiai kan udah tua sekarang mah, udahlah nggak usah ngajar, serahin aja sama mantu sama anak. Oh iya. Abah teh di kitu bae diomong. Nggak usah, udah Pak Kiai udah istirahat aja. Beres eta tamu. Abah ngomong kieu. Teu nyaun teh jelema. Nganasehatan ka abah aya kira teh. Abah mah hayang paek teh keur ngaji. Emangna dosen. Emang rektor. Dosen mah rektor. Jara mah asal geus kapake ngeusan wassalam beres. Asal teu digaji wassalam geus beres. Geus kolot ngeusan pere ku ari mah cenah tu ngajar geus henteu nanaon geus henteu ka mani-mani henteu cagekeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yaqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Allahu alam bimuradi aw yaqulu wa tawain tangucap ya zurriyatihim kab inna mengucap-ucap lapadin nama asroka yang pasti dinyekutuakan sapa abauna pirang-pirang buah pemayang ingsun sadaya min qablu tetap saking sadaya qablina tegese sadurung ingsun sadaya kunna lan ingsun sadaya zurriyatan min ba'di ikut turunan kang tetap saking sausene abauna faqqa tadain faftadaina maka faftadaina maka nutingsun sadaya bihim kalawan abauna fatuhlikuna anatah maka nyiksa tuana ingsun sadaya tu'adzibuna tegese nyiksa tuana ingsun sadaya bima fa'alan mubtilun kalawan barang kang migawe sapa wong kang gawe batal min abaina kadata saking birang-birang bapa moyang ingsun sadaya bitasisi syirk kalawan muatakan syirk almanalan utai almana utai manana ikula yumkinuhumul ihtijaju ora ko nganggo mengkufar apa al ihtijaju gawe hujah bizalika kalawan mengkono inna kunna an hadza ghafil maisyadihi malam pusir sumretane nyaksenine ya zurriyat malam pusih mingata sepirang-pirang wakil zurriyat bitauhidi kalawan tauhid wa tazkiru bihi lan utawi ngelingi bihi kalawan tauhid ala lisan sahibil mujizati ngatasi lisan sahibil mujizati yani kanjeng Nabi qaimun iku kang netepi maqam zikri pin nufus dalam panggonan nuturi tauhid dalam pirang-pirang wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Allah alam bimuradi wa kadzalika lanalika mangkono tafsir nufassil mertalakeun sunagung al ayati ing saking ayat nubayinu hati kesemertalakan sunagung haing ayat nusama bayan ing umpamane barang kang mertalakan sun sadaya mertalakan isung agung al-mitsaq ing perjanjian liat ada baru darpon yen ngangen-ngangennya kupar kabeh ing ayat wala Allah lan manawa iya kupar kabeh yarji'una iku babalik kupar kabeh ad kufri misaki kufar sakumaha kamari bahwa Gusti Allah di alam arwah teh ngadamel heula seluruh arwah tersebut
diasupkeun ka tonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi seluruh roh dipuatkeun ka tonggong geuning blak masya Allah maha agung Allah maha kawasa Allah tinggal ke turun hiji sesuai jeung waktu nu moal waka kiamat muncan turun kabeh eta roh mantak masih kene aya nu reuneuh eta teh moal waka kiamat mantak mun aya nu reuneuh usapan kunaon cenah alhamdulillah neng teh nguatan dunia ku ayana neng reuneuh dunia moal waka kiamat pat roh masih keneh aya can kaluar engke can kaluar ge can kaluar ka dieu aya di jero beuteuh geus aya bisa bae nu reuneuh teh panganggeusan nu reuneuh nyana apa ieu kitu ieu reuneuh ieu meureun ngabeakeun ieu beak terakhir ieu asana ieu sakumaha kamari Sayyidina Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an haditarus faqala innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu istakhraja minhu dzurriyyatah sayyana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel Kangjeng Nabi Adam tuluy diusap tonggongna kaluarlah dzurriyyatan turunan faqala khalaqtu hadhihi lin-nar alhamdulillah geus datang beungeutna beda jeung araraya mun kos kitu kabeh urang resep masya Sayyidina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihis diusap tonggong Kangjeng Nabi Adam keluarlah turunan kabeh blek keluar heula kabeh masya Allah cek Gusti Allah khalaqtu hadhihi lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun kaula ngadamel kana ieu turunan Adam wa bi amali ahli jannah ya'malun ieu mah jang pi sorgaeun nu ieu nyana bakal ngamal kana pagawean pi sorgaeun turun kabeh tak ieu mah pi sorgaeun jadi jelas pi sorgaeun ya Allah summa masaha dhahra kemudian diusap deui tonggong Kangjeng Nabi Adam fastakhraja minhu dzurriyyatan kaluar deui brok kabeh paqala cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah khalaqtu hadhihi lin-nar wa bi amali ahli dar ya'malun kula ngadamel katurunan nu ieu majang pinarakaeun engke di dunia nage bakal ngamalna pagawean pinarakaeun jadi geus jelas masyaallah geus jelas bisorgaeun modal kara dieu kaheula di dieu kieu ge di ditu mah wallahu a'lam pinarakaeun jelas urang makan teu nyaho ka nightclub teu nyaho urang teu nyaho ka hotel berbintang teu nyaho ge paling ge ka hotel HS doang teu nyaho permainan hotel teh teu nyaho atuh nyaho di mana aja duit ge teu gableng nyaho di mana teu bawa ka hotel ngadon sendal dibuka teu nyaho ente nyaho lamun tempat miras di mana minuman zina dan lain sebagainya nyaho urang mah geus anak teu nyaho acan boro ngagawean sorga rada deres cenah teu salat kana raka sagedeung tapi kan syahadat nah lamun neraka pinarakaeun tong geus ulina ge mun jadi pejabat korupsi teh maling teh dikerenkeun jadi korupsi
kos konferensi keren eta mah kukumpulan konferensi kukumpulan eta teh bahasa urang nama dikerenkeun konferensi beuh pohara amat ngadengena serem padahal kukumpulan atuh kukumpulan urang ya memangga di ditu tah lamun di lembur kumpulan aya 10-an we konferensi atuh masalah faqala rajulun cek hiji lalaki ya Rasulullah fa fimal amal kumaha amalna teh maksudna amal teh kumaha faqala alaihi salatu wassalam cek Kangjeng Nabi innallaha khalaqal 'abda lil jannah istamalahu bi amali ahli jannah hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah fa yadkhulun nar fa yadkhulul jannah begitu diturunkan ke alam dunia di sorgaeun mah langsung ngagawean pagawean ahli jannah datang ka maut nyana teh pagawean ahli sorga mah salat puasa zakat haji eta lah modal kurang kuari ngaji ieu pagawean ahli sorga hatta yamuta datang ka maut mantak kiai mah hayang ngaji datang ka maut sebab pagawean ahli sorga mantak ka baheula anu nganasehatan ka abah teh Pak Kiai Kiai kan udah tua sekarang mah udahlah nggak usah ngajar serahin aja membantu sama anak. Oh iya abah teh di kitu bae diomong nggak usah udah Pak Kiai udah istirahat aja beres eta tamu abah ngomong kieu teu nyaun teh jelema nganasehatan ka abah aya kira teh abah mah hayang paeh teh keur ngaji emangna dosen emang rektor dosen mah rektor jara mah asal geus kapake geusan wassalam beres asal teu digaji wassalam geus beres geus kolot geusan pere ku ari mah cenah lah tu ngajar geus henteu nanaon geus henteu ka mani-mani henteu cenah hai kiai mah tekadna ge ngaji datang ka maut sakitu masyaallah geus kolot ge terus bae kiai mah ngaji bae batuk ngaji bae digotong ngaji bae terus bae tuh mantap kiai Golkar mah eta mah kiai mamnu eureunnan ngajina jan nu ngondang eueuh santri eueuh mingguan eueuh istirahat tah ya asuplah ka surga wa idza khalaqal abda linnar di mana Allah ngadamel pinarakaeun ka hiji jelema istamalahu bi amali ahli nar nyana boga pagawean teh pagawean ahli neraka teh aya datang ka pae ditita salat ge teu daek bae ditita eureun judi teu daekeun bae mun jadi bupati hayang saumur hirup jadi bupati na korupsi bae geus eureun jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat teu ngahiji deui jeung jelema deukeut jeung masjid ibadah teu nyahoeun tiang masjid jana mah pinarakaeun berarti komo tama Kristen kafir Yahudi dan lain sebagainya ieu mah keur carita ieu bae mukmin teu wauheun ka pengajian teu hayang bisi kasinggung jas di imah disinggungan bae ku pamajikan kana ngaji embung padahal pemajikan nyarekan baik coba mun ngaji mah meureun merenahnya na daya mantan pejabat teh pang tolol-tolol haji embung ngaji embung bebener diri embung gengsi nya teh baheula make dasi mah nyak kuari make samping embung tah ai urang mah kos kieu pada gengsi urang mah make samping hayo make nu bagus hayo ngan eueuh doang make nu jore hayo mah keur carita make calana hayo ge ahli surga memang kos kitu ada surga mau kos gitu kos kieu ayo bahaya nama itu engke ge ka masjid hayo nonton orkes hayo moal ahli surga man mantak ka dituna aya dukhulullah wa na diasupkeun kana neraka lantaran pagawean mantak urang deuleu jelema tungtungna beheulanan lamun tungtungna tadi namanya na teh garong penjahat penyamun dan lain sebagainya kabelah dieuna ngaji wau jeung kiai terus bage di masjid bae malah mah jadi tukang sapu masjid bagus paeh surga kabelah dieuna nu hiji deui bah di deukeut masjid teu wauheun ka masjid teu jauheun ka masjid dan lain-lain sebagainya titah salat embung puasa embung mantap kamari dipermasalahkeun di Serang atuh kiai mah sareuri bae kunaon atuh make dalalaha jadi bae huru-hara atuh geus bae kurang ulah dahar ieu puasa geus teu ngamasalahkeun nu kos kara itu titah puasa embung titah zakat embung titah haji embung hese jasa titah jariah doang ge ka masjid teu daek padahal mah aya berarti pinarakaeun tinggal kitu bae tah mah geus tinggal kitu bae ulah hese-hese ieu ge nonton TV beti tak ulah terus bae eta ge rada semi-semi neraka eta semi-semi
Dailagol wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ay yaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Moal dicaritakeun terus insyaallah ke minggu hareup lantaran aya tamu urang. Ih urang ngaji nya ngartieun teh. Teu ngarti kan? Atuh engke ge nya ngomong urang moal ngarti. Dibalas ku nya geus masalah geus. Satu-satu. Wallahu a'lam.